Besti cara nyieun resep kulit risol anu ekonomisna teh. Tengetkeun regepkeun lalajoan nepi ka anggeus. Asupkeun tarigu 1 kilo, nog 2 aci atawa disebut oge tepung tapioka 4 sendok mucung. 4 sendok makan maksud teh heueuh muncung ka luhur kitu. Make uyah 1 sendok teh. Terus asupkeun minyak goreng 4 sendok makan. Kade ulah make jalantah jengkolnya Besti. Dareng ke risolna teh jadi risol rasa jengkol cenah. Terakhir asupkeun cai 2 liter kade ulah dikurangan ulah dileuwihan. Ieu teh cai sakieu teh geus pas Besti. Geus kitu mixer lamun anu teu boga mixer mah diaduk-aduk we nu penting mah rata. Lamun geus kacampur rata simpen adonan 1/2 jam we Besti. Geus 1/2 jam tak kakarek ayeuna bisa dijieun. Lamun sakirana aya keneh nu ngagarindil disaring we Besti. Tuh urang geus nyieun eusianana ieu rogut sayur. Tah geus kitu mah ayeuna tinggal ngajieun. Ieu cetakanana teh make cetakan kualik, teflon kualik Besti. Lamun anu hayang ke linkna disematkeun dina kolom komentarnya. Ari cek abi mah leuwih babari make teflon kualik kieu daripada teflon biasa kudu ngagoyang-goyang gitu nu kieu mah tinggal nyelupkeun jadi we tubuleun. Tah omat ngagulungnana teh kudu nu kasarna di luarnya si kulitna teh dibalikeun kitu. Anu kasarna di luar, anu lemesna di jero tah. Ngalipetna mah siga kieu we tuh Besti tingali. Soalna lamun salah malikna nu lemes di luar engke teh sok babari beulah si risolna teh Besti tuh tinggal dibalikeun. Anu lemesna di jero, anu kasar di luar eta kuncina Besti ngarah teu babari beulah si risolna. Tah Besti resep nu ekonomis kieu mah nya cocokna keur dagang anu 2000-an hargana teh. Lamun anu premiuman mah adonanna teh make susu cair Besti. Jadi moal kabedag lamun dijual 2000-an mah. Lamun anu 2000-an kieu mah kan cocokna teh keur anu snack box dengan Besti anu parati anu heueuh nu syukuran. Sok Besti bisi rek dagang risol tak kulitna geus dibejaannya cara nyieun kulit risol ekonomis harga 2000-an. 1 kilo tarigu teh tadi teh kurang leuwih jadi 80 siki. Heueuh ari ngajual mah perhitungkeun deui we jeung eusina.